Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana. Alhamdulillah wa syukurillah urang tiasa tepang deui ngalengkungan channel kamemet urang sadaya Megas Pasundan dina pidangan acara Dongeng Sunda. Alhamdulillah simkuring Mang Acil gentra suara tiasa nepangan deui. Mohon kumaha wartosna ieu daramang. Nuhun upami damang mahnya eta nu diharapkeun siang wengina iwati sehat lahirna, sehat batina, mugia diseueurkeun rezekina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo sadayana sumangga urang dilajengkeun dina jejer carios Jurig Karuhun hasil karangan Kang Yuda Karana tepang dina bagian anu ke-23 digarap ke simkuring Mang Acil gentra suara sorah kaparayu. Gajeleng eta satoleuweung tengah gajeleng cepet naker. Opat urang anu aya didinya seber atuh ningali kajadian kitu mah sokomo jali ngarasa kalepasan ucap manika nyaet karempodan manehna mah. Sukmara jeung Donggala anu memang geus ngarti kana hal ilmu silat. Duanana geuwat taki-taki. Sukmara jeung Donggala gancang nyabut bedogna. Tuluy dipake mapag panarajang anu dilakukeun ku satoleuweung teh. Sukmara jeung Donggala anu memang geus ngarti kana hal ilmu silat. Duanana geuwat taki-taki. Sukmara jung nangtung manehanana. Donggala oge gancang nyabut bedogna. Tuluy dipake mapag panerajang anu dilakukeun ku satoleuweung teh. Hiuk tra bedog Donggala jeung Sukmara lir nyabet bongkahan besi. Mungguh manta kaget pikeun eta jalma dua. Ngan sok sanajan masing-masing ngemuka kaget. Duanana teu bisa mikir lila kusabab dina waktu eta satoleuweung geus narajang deui ka maranehanana. Sukmara sadar kana naon anu kajadian terus museurekeun saparo kakuatan kana leungeun katuhupna. Sanggeus kitu bedog dina leungeun Sukmara muter lir ibarat kolecer. Anu taya lian Sukmara geus ngaluarkeun hiji kakuatan anu jadi andalanana nyaeta ajian macan bayangan. Harita Donggala ge kitu sok sanajan kabeh geus pada nyaho manehna teh mangrupa musuh satadina mah. Tapi tetela manehna ogenan tumut kana sumpah anu pernah dijanjikeun pikeun bela satya ka Sukmara sabalad-balad. Atuh pas nyaksian Sukmara nyebrut mapag panerajang eta sato Donggala ogenan geuwat milu mairan. Bedog kandal nangah hiuk bangbaraan ngaluarkeun samberan angin anu mungguh mantak linu pikeun anu nyaksian mah. Nyaksian Donggala jeung Sukmara eta satoleuweung geuwat nurunkeun awakna ka handap bari jeung ngelok cepet jeung paricat. Plos samberan bedog Sukmara jeung Donggala nabrak angin. Duanana gancang mancek gede tangtunganana. Dua pasang mata neuteup seukeut ka satoleuweung teh anu geus taki-taki deui pikeun narajang ka maranehanana. Ayeuna urang caturkeun Abah Dinta jeung Jali anu dina waktu eta nyaksian anu tarung teh ukur bati gegebegan jeung reuwas. Salempang jeung hariwang sokomo Jali mah salian ti ngarasa hanyakal teh. Manehanana ogenan bari jeung rumenghap narik napas panjang. Sok sieun Sukmara oge Donggala manggih cilaka. Da lamun bener cilaka teh bisa kumaheun teuing meureun manehna teh asa dosa ka bina-bina. Aduh, teuing kumaha ieu lamun geus kieu patayah Jali. Pimamalaeun gede ieu mah oi, picilakaeun. Pokna harita teh ngabuyarkeun lamunan Jali. Jali ngan saukur ngaliuk sakedeung ka Abah Dinta. Sedengkeun sumut nama tinggal ngaluarkeun sora sakemek-kemek acan
siga nama sieun salah ucap deui anu bakal ngajadikeun Abah Dinta tambah ambek ka manehna. Sedengkeun lamun Abah Dinta geus ambek, pasti bakal meupeus keuyan ka manehanana bungkul. Aduh, kumaha ieu teh aing teh ya? Kumari geus kieu, memang aing teh rumasa salah, geus jalir kana parentah, geus ngalabrak larangan, tapi satadina mah sugan teh moal bakal kajadianana saperti kieu ya. Aduh, bener-bener jauh ieu mah tina dugaan teh ya. Jauh banget pisan. Teu nyangka kuring mah bakal seperti ini. Pokna ngagerentes dina jero hatena. Sedengkeun kaayaan anu tarung dina waktu eta katempo beuki ragot wae, Sukmara katut Donggala manehanana duaan pilih genti ngabendung serangan sato leuweung teh. Memang lain kaayaan enteng-enteng dina nyang hareupan panarajang kitu teh. Sabab sato leuweung sato kajajaden teh salianti paricet memang mibanda awak anu wedel saupamana besi. Donggala katut Sukmara sakapeung marada kateter oge nyang hareupan eta sato. Ngan duanana teu sudi teuing ari kudu nyerah onaman mah sakuat tanaga manehanana ngalawan sabisa-bisa. Sabab lamun teu kitu tangtuna maranehanana bakal cilaka ditandasa ku sato leuweung kajajaden teh. Kurang ajar, tetela sato leuweung teh kamampuhanana lain lawurakeun ya. Cilaka lamun kieu mah ya. Ceuk Sukmara dina jero hatena. Teu beda jeung Donggala anu harita kacida ngemuka kaget. Pok dina hatena ngomong, waduh, bener-bener edan ieu mah ya. Teu kaharti ku akal saeutik-eutik acan ya. Sato anu jelas-jelas aya hareupeun aing teh geuning tetela ieu. Mibanda hiji kakuatan anu kacida rungkah. Salianti eta, pakarang ogenan eueuh anu metu ieu pikeun ngagores kana kulitna. Boro-boro lamun kanyat kadoang mah. Waduh, kudu kumaha atuh aing ngalawan kaya kieu mah ieu. Lieur aing di kieu mah. Pusing, walah pusing kana hate ieu, jeung kana otak, jeung kana pikiran. Kitu cenah, cek Donggala dina jero hatena. Sedengkeun sato leuweung teh anu jadi pamikiran duaan, matana hurung moncorong silalatuan, lir ibarat anu rek ngrekep ka maranehanana. Saha anu apal yen sato leuweung teh sanyana nyaeta mangrupa jelmaana Aki Paniling anu dina waktu kamari ngajak rereb ka Sukmara jeung anu sejena ngan alatan jali teu malire kana panyegah ngalabrak kana larangan antukna Aki Paniling anu tadina mangrupa aki-aki kolot teh ayeuna mah ganti rupa jadi salah sahiji sato leuweung anu ganas bari jeung ngabahayakeun. Dina hiji waktu sato leuweung nyebrut maju narajang deui. Donggala jeung Sukmara pilih genti nyingkahan panarajang lawan ngan saperti anu geus kajadian samemehna. Dua pakarang Donggala katut Sukmara eueuh anu bisa nembus kana eta kulit sato leuweung teh. Teasna kamalinaan ngabelentrang bedogna teu mampu nembus kulit eta sato. Gerem eta sato teh ngagerem tarik deui geus kitu gajeleng. Teu mikir deui Donggala langsung nyebrut mapag panarajang sato leuweung teh. Des leungeun kencana neumrag kana tak-tak Sukmara. Cengkang Sukmara teh ngajengkang ka tukang, tapi akibatna Donggala ogenan kabeunangan ku sameran sato leuweung teh. Donggala ngan ukur nyengir saeutik narima serangan sarupa kitu teh. Tapi henteu langsung amruk, malah saterusna nubleskeun bedog kandalna kana sabelah mata sato leuweung teh. Gaur eta sato leuweung teh ngagaur. Tetela mata namah teu sakuat awakna anu susah ditembus pakara. Atuh nempo kitu mah Donggala jadi sumanget deui. Sok sanajan sabelah awakna tatu, tapi kumanehanana henteu dirasa. Sebrut muru nyerang deui. Bedog dina leungeun katuhuna nyamar arek nubles kana mata sato leuweung teh. Tapi sato leuweung ogenan henteu bodoh. Sokomo lamun mikeun sabelah matana deui ka musuh, tetela eta sato teh leuwih rikat jeung rancingeus. Di mangsa samberan bedog Donggala datang,
satu leuweung gubat ngajulkeun awakna ngan kadalasan ti palebah anu sejen Sukmara geus mapag ku seranganana. Keduk tajongan Sukmara nenggel pisan awak satu leuweung nepikeun ka ngajaul atuh jauh. Keuna ku tajongan Sukmara bari jeung ngagaur tarik pisan tuluy ancang-ancang siap pikeun rajang deui. Ti kajauhan Abah Dinta katut Jali ngan bisa nungkulan bari jeung nyumput satukangan rungkul. Jali masih teu kecet-kecet. Beda deui jeung Abah Dinta dina waktu eta anu katingali rada pias, panonna neuteub seukeut kanu keur tarung, teu lila tuluy nyarita. Jali, kudu kumaha urang teh oi. Waduh tampo leuleung. Itu satu leuweung teh tuh geuning tuh. Kasih daganasna jeung rikat paricetna oi eta teh kajajaden kitu. Kumaha lamun aya kajadian naon-naon ya? Sukmara atawa Donggala nepikeun ka tiwas oi. Wah teuing cilaka gade ieu mah oi. Jali katempo ngalieu ka Abah Dinta sakeudeung, teu dilapok manehna nembala. Bener ki oi. Duh, kuring ge kacida ruasna, kacida dosana ieu teh. Kusabab ku ayana kajadian kieu teh balukarna ku kalakuan kuring tah anu memang teu tumut kana parentah ti Aki Paneling tadi. Aduh, kumaha nya Abahnya? Teu kudu mikiran anu geus lah. Ayeuna mah anu penting mah urang teh ulah cicingeun wae yeuh. Urang kudu neangan akal, kudu nulungan anu duaan euy. Sabisa-bisa yeuh ngabantu tuh kanu keur tarung tuh. Aduh, kumaha carana kitu teh? Kuring mah asa soak, asa teu sanggup ki. Nah, ting jadi jalma teh ulah kumeok memeh dipacok atuh. Sok sanajan dewe kecan manggis carana. Teuing kudu kumaha ye nepikeun ka ayeuna ngabantu teh. Ngan sok urang palikiran kumaha carana supaya bisa ngabantu tarung tah melaan anu duaan euy. Ngalehkeun ta eta si kajajaden edan teh tah. Kitu cenah ceuk Abah Dinta. Jali teh milu ngahuleng harita, mikiran mani anteng kumaha carana pikeun ngungkulan eta sato leuweung. Atuh lamun kitu mah kuring geek nyobaan ngadeuketan anu keur tarung ya. Saeutik teu na meureunnan kuring teh kudu bisa mantuan ya. Sok sanajan ngan saukur bantuan anu leutik. Kitu urang gerak hayu atuh ki. Keranan kumaha carana maneh ngabantunan teh euy? Pan maneh teh boro-boro bisa silat. Lamun saupamana ayeuna ilaing nekat ngadeuketan anu keur tarung sarua we tah jeung masrahkeun nyawa ulah sologot euy. Sing ati-ati sok make taktik jeung akal heula. Ulah sologot pokona mah. Abah Dinta harita teh rada ngelinya. Lain kitu ki. Kuring teh moal arek milu gelut kuring oge sadar yen kuring teh memang teu ngabogaan pangabisana naon. Ngan maksud kuring teh arek ngadeuketan kanu gelut teh ngahaja arek mikeun ieu yeuh. Pokna Jali harita teh bari ngaluarkeun rajut pundak leutik tina saku bajuna. Abah Dinta colohok nempo kitu. Naon eta teh? Naon li? Jimat naon eta teh euy? Lain jimat ki. Ieu teh obat ieu. Utamana mah pikeun ngaleungitkeun ka nyeri tina luka serangan lawan atawa tatu di jero. Kuring nempo bieu Donggala tah geus kabeunangan ku serangan satu leuweung teh. Nya pamudah-mudahan we obat ieu teh mujarab ieu jeung bisa ngobatan ka manehanana. Kitu tah. Kitu tah. Hari kitu mah syukur atuh. Sok ayeuna mah geura bulkeun ka ditu atuh. Karunya tuh si Donggala tuh. Lamun saupamana henteu geuwat-geuwat katulungan mah bisi engke parah tah tatuna sok burukeun. Nya ki anu mantak rek ka ditu ayeuna. Pokna Jali harita teh pondok. Sanggeus kitu leos Jali teh ngaleos nuju ka tempat anu keur tarung. Leumpangna ngahaja rada dempeyan. Soalna kaayaan memang cukup ngabahayakeun. Anu tarung beuki pogot. Lamun saupamana Jali nepikeun ka gurung busuh teh bisa wae ngagareuwahkeun anu keur tarung. Syukur lamun teu ngabahayakeun. Kumaha lamun kalah ka malik nyerang eta sato leuweung teh ka diri manehanana. Teu ngadaguan waktu lila, Jali geus ampir nepi ka tempat anu keur tarung. Di kajauhan Abah Dinta teu oleh nempokeun bari jeung keketegan hatena. Ngan sanggeus ningali Jali nepikeun ka kalayan salamet jadi ngemplong hatena.
sungut na kadenge ngomong leutik. Syukur ari maneh salamet Manjali. Najan sabenerna ilaing teh kadang loba ngajengkelkeun. Ari hate dewek mah sabener jero-jero namanya ieu teh geus teu beda jeung kadulur sorangan. Sok sing hasil anu dipimaksud euy Jalu. Kitu cenah harita teh cek Abah Dinta. Paneutupna balik di Kajali sanggeus nepi ka tempat anu tarung manehna teh nunggu-nunggu mangsa anu tepat pikeun mikeun ubar ka Donggala. Memang teu gampang ngalakukeun hal sarupa kitu teh kusabab memang kayan anu tarung teh keur pogot pisan. Bari sakapeung mah katempo yen anu tiluan teh geus sarua capeunana. Ngan sok sanajan capek oge, kabehana mah tetep siaga jeung waspada. Kusabab langah saeutik tangtuna bisa bahaya. Leuwih jauhna bisa cilaka, malah bisa nepikeun ka paragat nyawa. Tapi dina hiji kasempatan, Donggala kabeneran lumampah ka palebah dinya. Atuh Jali teh manis satengah ngagurubu, reuwas pacampur jeung ato. Reuwasna sieun urang leuweung anu luncat ka palebah manehna. Ngan sanggeus ditilik-tilik yen anu luncat teh nyaeta Donggala, akhirna Jali gancang nyarita. Donggala, dia ka dia. Pokna, Donggala rada curinghak ngadeng anu nyalukan teh. Oi, badul teh, sugan teh curig. Nah, ting aturin bebeja ti kamari. Cek Donggala. Ayo naon ha? Geus, tong loba tatanya deui. Gancang ye ubarkeun ye kana eta tatu ye, gancang. Bari geus kitu teh Jali ngaluarkeun rajut kundang ka palebah Donggala. Ku Donggala langsung ditewak. Halisna rada kerung saeutik, tapi kusabab teu bisa mikir lila, gancang wae Donggala teh muka eta rajut kundang anu dibikeun ku Jali. Tetela jerona teh mangrupikeun tipung ngan ieu mah semu hideung tur lemes. Donggala gancang ubarkeun kana tatuna anu gudawang harita teh. Na ari gero teh atuh Donggala ngagoak. Waduh. Aduh. Dan sia, naha orang dibikeun ka aing teh ha? Waduh, arek modern aing saja ha? Waduh, nah tinggi mending ciletot kieu ribu. Cek Donggala kusabab lain kalaka cager sanggeus dibalurkeun ku obat ti Jali. Tatu manehna teh kalaka beuki perih jeung panas karasana. Tapi Jali ngan ukur seuli leutik, teu dilapok ngajawab. Ulah salampang Donggala, memang kitu ari mimiti nama tatu bakal karasa leuwih nyeri jeung perih heula, tapi kulila-lila mah bakal karasa tiis oge, bakal tereh garing jeung pulih deui, geura sok rasakeun. How kitu cenah harita teh Cik Jali. Tetelah teu nyalahan, memang sanggeus sababaraha waktu Donggala ngarasakeun tatu manehanana, beuki lila teh jadi rada tiis. Barang ditempo tatuna teh garing deui. Donggala seuri ari geus kitu mah aya rasa hanjakal geus nyarekan Jali anu padahal mah haat ka manehanana. Cager geuning euy teh. Alah bener mujarab ieu obat teh. Tatu dewek garing euy ayeuna mah euy. Hampuralah geus nyarekannya. Da geuning picarekadeun wae beungeut ilaing mah. Hirupna teh hampuranya cenah harita teh bari sebrut. Waktosna paratos nyekapan rupina ngalangkungan jejer carios juri karuhun hasil karangan Kang Yudakarana dina bagian anu ka-23 kurang dicekapkeun dugikeun ka dieu heula. Simkuring Mang Acil gentra suara siapunten anu kasuhun tina naon rupi kaluluputan oge kalelepatan. Kade hilap sateu acan simkuring amit menurut amit mungkur bilih aya nu teu acan subscribe, like, oge share ngalangkungan channel kamumet urang sadayana Megas Pasundan. Diatur nuhun permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan dipungkas billahi bismillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagper mios.